Bismillahirrohmanirrohim. Al-alimu ari anu berilmu, wal muta'allimu jeung anu neangan ilmu, syarikani eta anu rerejengan duanana fil khairi dina kahadean. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis saha At-Tabrani, Imam At-Tabrani an Abi Darda katampi ti Abu Darda. Hadis riwayat riwayat Tabrani bahwa seorang Kangjeng Nabi al-alimu orang berilmu, sekaligus di dieu teh al-muallim. Al-muallim teh anu memberikan ilmu, guru. Wal muta'allimu jeung anu neangan ilmu, murid. Jadi guru jeung murid syarikani fil khair. Eta teh duanana rerejengan dina kahadean. Guruna mere ilmu, muridna menerima ilmu. Jadi duanana sama-sama cicing dina naon? Kebaikan. Sabab dengan ilmu mah bakal sagala caang. Dengan ilmu mah, dengan pengetahuan bakal sagala nyaho, bakal sagala babari da terbuka ku ilmu mah. Beda jeung anu bodoh. Anu bodoh mah paroek teu bisa nanaon. Nu matak sing rajin belajar. Sing tambah-tambah ilmu, tambah-tambah wawasan. Sumawona ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis, ilmu alat, nahwu sorof, ilmu ma'ani, ilmu mantek, ilmu bayan, bade, bilagoh. Loba ilmu teh. Ilmu mustalahul hadis, ilmu palak. Awas sadayana. Pans 12. Ilmu palak teh ilmu astronomi, perbintangan, untuk mengetahui arah kiblat dan untuk mengetahui naon waktu sholat, untuk mengetahui awal waktu bulan, baik bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain, untuk mengetahui gerhana bulan, gerhana matahari. Itu kan waktu-waktu eta aya kaitanana jeung ibadah. Matak awas sadayana ilmu teh.